Assalamualaikum, hapunten bade sadayana kalerasan abdi ayeuna asa hoyong pisang goreng tuh atos disadiakeun ieu aya tepung tarigu tambihan pewarna tambihan oge ieu ku gula bodas sacekapna we nya baraya pamikirang manis mah mangga ditambihan deui oge tah tambihan oge ieu ku uyah saalit tambihan ayeuna ku cai diaduk-aduk we nya sadayana dugi ka rata pami atos kacampur sadayana tambihan ieu margarin atanapi naon ieu teh mentega tuh nya satos kitu dibejek-bejek dicampur-campur sadayana tas saatos rata kitu urang panaskeun we ieu katel urang tambihan ku minyak goreng sacakapna satos kitu urang ieu caweuna tos dipotong-potong nembe dilebetkeun kana adonan anu tadi teras we diaduk-aduk satos diaduk-aduk teras we urang goreng kana minyak anu tadi tos panas tuh ieu eta seuneuna kaalit we nya baraya supados rada diganggang margina kan ieu aya gulaan janten manis janten gampil gosong gitu tuh parantos beres raos pisan sareng cikopi Masya Allah tabarakallah sakitu we panginten ti pribados wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.